daging tunggal eta anu sok dianggo musyawarah tabligh akbar setan. Jadi setan teh musyawarah teh didinya. Nun di sana di Suryalaya Tasikmalaya. Kami kupingan baik, kami ceramah berdua, kami kupingan Ustaz Jajak Abdul Rahman, Mitra Satu Provinsi Hakim, Kecamatan Cimangguka, Angkor, Ustaz Jajak Abdul Rahman, waktu 9 tepat dihadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, amma ba'du. Ilahi anta maqsudi wa yadhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Allah, teman pada kan si ibu semangat anjing tadi. Alhamdulillah, saksen ikut dikurang sebelum kita usahlah dia tunggal. Satu tolong pesan Bapak dosen biwarang nyambungkeun sarios anu tadi Isra Mi'raj bagi dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi teh ngaeros ka menit cekap bagi masing itu dan tos siapa cekap pada naon dia mencarios. Dan mubalik tos apa mubalik pertama nerangkeun ilmu dalam tos mantiasa nyarios sabada bersama. Moal bisa ngabahas karena inti daripada ilmu kan itu bahwa kita di dunia ini terbang dengan dua sayap, yaitu sayap kanan dan sayap kiri. Maka di ilmu juga terbang dengan dua sayap, ilmu syariat, ilmu hakikat. Tadi bisa terangkan kepada sahabat dosen. Tetapi ayat kata harus menyambungkan Isra Mi'raj bagi dalam Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mohon izin waktu Bapak Widi Ridho ayat sekali dongeng Isra Mi'raj Nabi iya, cara biasa. Kalau saya kan kalau saya itu cara biasa langsung di setengah 11 cara biasa itu. Kumar jawabannya rojaban. Soal ketua TPS ku bagi rojaban para dosen mau ngiteuy. Kumar rojaban sakali bade ngiringan hikmah apa dosen ilmuna bahwa dina Isra Mi'raj aya sejarah bagi dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu anjeunna nuju bobo di Hijri Ismail, maka anjeunna ditunggang dua jami anu hebat perjuangan Islamna. Sayyidina Hamzah sebagai paman Rasul, sareng putra pamanna nyata Sayyidina Ja'far. Nuju ditungguan di Sakfaman. Dijadi ku Sayyidina Hamzah sareng Sayyidina Ja'far bagi dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maklum sebagai penjaga kena ngantuk saat pengasah dosen tadi sifat manusia kayak tunggu dia pas lawayo mudah-mudahan mudah-mudahan kumari lesu samongi kana nungguan ku Allah dipaparin pada waktu kata Nabi dipaparin ka saling tuluh karena Rasulullah dari sana leh dua-duana nu biasa kacengkar teh bobo duana Sayyidina Ja'far sareng Sayyidina Hamzah engalan carios dicana Rasulullah Agung ku malaikat Jibril alaihissalam dan kata wajahnya itu malak, tetapi ku lagi canggung ngabahasa dengan natika sadana iwan malaikatnya, tapi tujuan satu malaikat Jibril alaihissalam sareng malaikat Mikail alaihissalam doa nyana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judulna tong naroskeun dilagu di pangku di apa tong naroskeun tak dicana ka bawana. Dugi ka mana? Urang simpelkeun dugi ka caket sumur Zamzam. Dugi ka caket sumur Zamzam. Di dunia pisan Rasulullah Agung dioperasi. Mana aya para terajung da? Mama terajung. Apalan aja dioperasi. Dioperasi. Bahasa ayeuna, bahasa kapungkur dina kitabna dibelek, dibeset
tina cengklok nu dua ieu dugi kana udal dibedah dioperasi bade naon dioperasi Rasulullah Agung bade dikaluarkeun alaqah daging kimpelna daging kimpel eta anu sok dianggo musyawarah tabligh akbar setan. Oh, setan musyawarah teh didinya. Di mana? Dina alaqah, dina daging kimpel, atanapi dina mudghah, dina getih kimpel, didinya pisan tempat musyawarah para jenderal-jenderal iblis gitu. Jadi kalau mereka ganggu pada KMT, iblis musyawarah heula. Kumahnya orang katakan mana kibaca. Oh, ini iblis. Jadi tempat musyawarah iblis adalah dirinya pisan. Wah, luar biasa nah. Dikaluarkan ku malaikat Jibril alaihi salam ina qalbuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Judul pangna dibersihkan balik lawan cerita Rasul gitu. So tadi Isra berjalan Rasul balik ka mana bade Mi'raj. Mi'rajna ka mana naik ke aras Allah. Bade nampi naon pangna dibersihkan judul akhir ke bade nampi salat 5 waktu. Maka nyatalah jelaslah dikala jalmi bade ngalaksanakeun salat 5 waktu wajib bersih qalbuna. Sare sunat wajib bersih qalbuna. Mana dongeng judul awal cerita Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dipimpin ku Abu Bakar sana wakil takin mulia. Urang sadayana tadi tinggal ditakin sadayana itu adalah ngikuti nabelekna baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak bade ngaluarkeun alaqah jeung mudghah anu aya di lebetna. Mung ari anjeunna mah dibedahna di handap di luhur ka handap upang urangna di handap la ilaha illallah. Gitu sesuai amanah di guru agung Shalihul Baghdad Tajuan gitu Allah abahano anu parantos amanahkeun ka para wakil talqin. Jadi urang ditalqin teh ngikuti pembersihan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertarusan bapak ibu maning dipeset ayeuna maning ditalqin. Gini so maning dioperasi di rumah sakit Hasan Sadikin dikaluarkeun alaqah jeung mudghah paling mobil. Lawan biasa paling udah mau. Wah luar biasa nah. Allah Subhanahu wa taala ngalungsurkeun alat ngalangkungan malaikat Jibril alaihi salam ngalangkungan bagi dalam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ka Guru Agung Syekh Ahmad Shahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu cara kami pembersihan qalbu tina sifat anu alung tadi didugikeun hasud ngewaan rujitan takabur ujub sagala rubi eta ternyata cukup dengan menerima 3 kali kalimat la ilaha illallah diwakil talqin maka bersihlah seperti bayi nu neme dilahirkeun. Anu neme ditalqin dosa seet sadayana dosa kahampun salat dosa sagala rupi beres selesai dengan talqin suci qalbuna seperti bayi anu neme dilahirkeun. Bertebak wanita Masya Allah. Pribados mu'alaf. Kenapa disebut mu'alaf? Karena pribados ditalqin tahun 80 karena di pesantren heula. Wah itu sama-sama mah upami disadari ka rumah guru agung gitu. Namun abdi kian nyadari lilir jadi mu'alaf 2017. Jadi mu'alaf pami Pak dosen di tahun 2000 abdi 2017 baru jadi mu'alaf Islam. Sanes malam kabir mu'alaf Islam. Udhulu fisilmi kafah. Urang Islam teh masuk untung satengah kafah keseluruhan zahiran wa batinan. Margi Al-Qur'an adalah wa ta'u zahiran ismi wa batinan. Bersihkeun anjeun kabeh dosa dohir jeung dosa batin. Dosa dohir bersihkeun ku wudu sareng ku adu sareng ku suci, dosa batin teu biasa. Sanajan urang agus, sanajan urang wudu, qalbu teu biasa suci seperti itu. Hak dohir, hak syariat. Numawi tadi dijelaskan ilmu aya dua, aya ilmu syariat, aya ilmu hakikat. Tadi kuih deula kana masalah Rasul Agung sabaraha kali dicuci na saatos dikaluarkeun kotorna
3 kali dicuci ku cai Zamzam ka malaikat Mikail canak becai canak dibasuh nyanak deui dibasuh sabaraha kali 3 kali maka talqin tadi sabaraha kali teu kene lamun teu 3 kali nabi mikir teu kene berarti Kanjeng Rasul geus sabaraha kali tah geus kapenang aya nama talqin teh dinya gitu Allah baca aturan di talqin awak kana teu subhan apabila di papanggul eta menang nalkin la ilaha illallah bahkan itu sudah luar biasa anu tadi na dipamit kalamun jadi dikir anu tadi na kenyusahan ngalamun jadi dikir anu tadi na nyupiran motor ngalamun jadi dikir anu tadi na nyupir ngalamun jadi dikir anu tadi na dakwah ngalamun jadi dikir emang dakwah sok ngalamun boro-boro teh acan lebat boro-boro can lebat terus lebat toriko can pernah dimimiti asalan tapi ke akhir langgeng kolbu Allah can ayah wengos cacat ditalkin ungal sasi ati ungal sasi kasudian ngiringan talkin can biasa di awal salam tapi ke akhir can pernah kolbu langgeng ke Allah ayah wengos nanti karena walaupun bersihan karena orang nanti dicabut dina jerona hanya dibersihkan dengan la ilaha illallah tetapi bersyukur dengan eta pisan kolburang upami langgeng Allah moal kena ku kotor moal kena ku ujub ya barang. Jadi judul talqin itu adalah awalnya tina sejarah dibersihkan karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada salat 5 waktu mun urang mah salat heula teu jadi masalah urang mah perkalisna netepan heula maka bersihan dipanggar teu sabios disebutna berbarengan syariat baru mengajar hakikat salarasna awal-awalna awalul dini ma'rifatullah di Allah gitu awal mengenal agama kedah makrifat heula salarasna baru syariat tetapi orang terbalik langsung syariat baru karena hakikat gitu oke anu ditalkin untung motor hakikat gitu upamina sajiosna terang hakikatna di Gusti aduh kita syariat mah ku peso kita teh hakikatna di Gusti lisan seperti ini kalau santen ku kau contoh cekurang pada salat Allahu akbar tos talqin tiasa natapkeun ismu Allah dina qalbu aya kata talqin mah kamana wae ka qalbu nah sapa talqin aya kene dibersihkan masih kena ayah kotor ke sholat ngancik karena kurang kami orang tadi dibersihkan ku kalimah la ilaha jadi gunakan talqin manfaatna talqin ngikuti sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lungsur sholat 5 waktu ditampilkan ku Rasulullah tos suci qalbuna maka urang ngalaksanakeun sholat sabada ditalqin berarti anu tadi nuju sholat aya keneh kotor qalbu aya nama sholat insya Allah kalayan yakin diiringi dengan belajar ke sholat insyaallah qalbu sakit mulai bersih mulai merasakan zikir la ilaha illallah hasud mulangan dolim mirangan ngewaan kamuran kali ngirangan maksud aya ngewa kamuran kali di kalamuran kali hayang jajan teu gaduh atos pek nangis sok diku mampuran dijebrot digoekeun sepilna dipenge panambungna sok kitu manawi salisan dibaros manawi tetapi saat dibimbing ku guru agung dengan kalimat la ilaha illallah bertanya dulu tangan karena tangan kumaha qalbu al-qalbu kalmali hati itu bagaikan raja upami kol sekolbu tengel sekolbu jauhinan sekolbu badan terjadi sekujur-wujud dia nginduk karena kolbu sadaya na tabiun turun karena kolbu sekolbu amak-amak sekolbu entok maka upami sor pangersa teu dibersihkeun heula qalbuna sakujur wujud urang sakumaha bersih sakumaha ganteng disorban dikumaha geus ambakna teu katuluna Allahu akbar pribadi sarta can kasunya layak upami nuju ngajar santi ngajar kitab sorok teu apal wae meja jeung kitab ngajumpari kamurakeun demi Allah sadar can kasunya layak demi Allah tuh berubah terang tuh di luar aya wajah jauh terangeun adat simkuring edan simkuring apal upami yang menyinggung bahasa kuring angkan diguda bari cincin kita diguda ka bumi atau alona tah kita bang itu ada sini tetapi
Sabarantos 2017 nanti kalimah la ilaha illallah baru menemukan kesejukan hidup di rumah tangga. Baru menemukan kesejukan hidup di rumah tangga. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam. Upami berantos ngamalkeun kalimat la ilaha illallah. Upami tadi moal tiasa suci qalbu kubulu sareng panas karena qalbu mah khusus sucina dengan likulli syai'in siqalatun wa siqalatul qulubi zikrullah. Setiap perkara yang penyucian wasiqalatul qulubi zikrullah. Pembersih qalbu adalah zikir ke Allah Subhanahu wa taala. Moal kahujan bahas Isra Miraj geus sakitu we nyambung ti pangersa urang naoskeun shalawat bagi ieu Isra Miraj kapameng urang agungkeun Isra Miraj ku maoskeun shalawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanes tadi ku bersana ketua GMPS albat yang diparoskeun teu aya aweuna urang sasarangan naoskeun shalawat bagi aya sejarah dina Isra Miraj waktu anjeunna berada diangkat ka langit dina waktu Isra Miraj anjeunna ninggal hiji walungan anu eta walungan teh langkung amis di batang madu, anu eta walungan teh langkung tiis di batang salju di batang es, anu eta walungan teh langkung seungit di batang minyak kasturi. Rasul ngadawukeun ka malaikat Jibril kangge saha eta Jibril liman qola atau liman shola fi sahri Rajab. Eta teh pikeun jalma anu ngucapkeun sholawat dina bulan wah, suryalaya Bani Hasyim satacan ada. Allahu Akbar. Simkuring satacan ada asap wajib Bani Hasyim teh. Asa hamar lamun Bani Adam kunaon. Itulah didikan suryalaya satacan ada Bani Hasyim sholawat. Nah, maka terutama di bulan Rajab si emut aya harapan urang sadar. Dikala urang sadar ngaoskeun sholawat sabada zikir ka Allah seueur ngaos sholawat ka Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka walungan anu robe dipuningan ku Rasul tantos baris kaosan bulan sadaya. Langkung amis di batang madu, langkung tiis di batang es, langkung seungit di batang minyak kasturi pikeun jalmi anu kersa ngaoskeun sholawat dina sasi Rajab. Tetapi sholawatna bilih pirang umum, sholawatna khusus doa thariqah. Jadi khusus niatan ikhwan thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Doa sholawatna doa kangge ikhwan thariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah. Izin 5 menit kangge sholawat. Ya sholawatnya nomor secara bahasa dayana. Rabbi sholli ala nabiyil hasyimi. Rabbi sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa alihi wa sahbihi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Coba sadar. Rabbi sholli ala nabiyil hasyimi. Rabbi sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa alihi wa sahbihi Muhammad wa alihi wa sahbihi. Arsyid li tariqatil mudammarah ma sabab sufiyat barah li irsyadil tariqatil qadiriyah mutawassalan laha bin naqsyabandiyah